teh pepelakan di ditu di dieu ngahaja bubuahan mah sayuran mah di ditu diranca ekek ayeuna teh keur pepelakan di dina tanah nu enggak melak bang warna-warni bubuahan kakarak cem ngadongeng ieu mah lakon gawe we lain rek neangan rizki sugan hayang buah anu ku gawe kuring lain diparentah ku Allah lillahi ta'ala malah ngahaja diurukeun kanu digarawe teh teh kieu niat ieu praktekeun pok tuturkeun ku sadarea tuh bacakeun doana itu kan bacakeun niatna kudu kieu niatna pepelakan teh lain keur urang wungkul tapi keur makhluk-makhluk Allah nu lainna keur mukminin mukminat muslimin muslimat terus nepi ka poe kiamah diniatan kumaha Allah we gitu kan aya anu ngirim bubuahan ka imah dua wadah warna-warni eta aya buah-buah nu mararahal sawadahna teh warna-warni tuh tingali cek itu dongeng pepelakan mah ting kadahar ting moal ting keumuran ting moal itu tapi itu apel geus datang pir geus datang anggur geus datang padahal itu mah kakarak cem tak kitu rezeki urang tuh mikir-mikir acan da aya nu ngirim eta saha nu melakna teuing saha nu ngurusna teuing di tanah saha teuing nu digaweuna ge teuing nu manehna saha teuing nu ngagiringna nepi ka urang teuing ti nagara mana eta bubuahan teh teuing tinya jol ame urang teh tuh mana kasab urang eueuh malah mikir ge henteu tah ieu kitu rezeki mah urang ripuh macul iman lakon gawe neangan ganyaran hayang ridho pangeran gitu sok we ngingki gue usaha we urang mah usaha kade tong ngagantungkeun rizki hasilna rizki karena gawe urang gantungkeun ka Allah kabeh Gusti abdi mah da teu tiasa nanaon Gusti abdi mah teu terangna naon Gusti abdi mah teu gaduhna naon Gusti sejam munut pituduh ti Gusti pitulung Gusti munut rizki ti Gusti nyangakeun sadaya-daya Gusti kitu abdi mah da teu ngadamel bojo abdi teu ngadamel saroge abdi teu ngadamel putra abdi eta mah angkeunna nu unggul Gusti sadayana nu Gusti kenging Gusti nu ngarizkian Gusti itu nyangakeun Gusti hoyong dijamin ku Gusti hoyong diaping dijaring ku Gusti hoyong di paparinan pituduh ku Gusti hoyong dirizkian ku Gusti nyangakeun kumaha Gusti we Gusti abdi mah teu terang jadi ulah nyanyahoanan ka pangeran ulah ya sangakeun ka Allah taala eta tawakal teh kitu